Imana sasinda su'apatu tamamu hadi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da salatina wa nusallimu nyukruk galur anu kapungkur mapai riwayat anu baheula mudah-mudahan ieu sahibul hikayat aya manfaatna pikeun urang sadayana urang candak anu saena urang singkahan anu awona lana kisatun wa fiman lahu tari anta masalun bila jatil khitab diriwayatkeun ku Al-Lais nampi saur ti Sayyidina Jarir aya hiji jalma lalaki anu hayang nyarengan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dina hiji waktu manehna nyarita hei Nabi Allah abdi gaduh maksad nyarengan kaajengan hoyong sasarengan ras Nabi Isa angkat di sarengan ku eta lalaki ngabujeng ka sisi walungan di sisi walungan teras Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tuang nyaeta aya roti anu tilu saep dua tinggal hiji deui di Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dibaturan ku eta jalma barang tuang di sisi walungan nyaeta nyandak roti tilu dituang dua nu nyaeta hiji teras Nabi Isa alaihi salam turun ka walungan anjeunna bade ngaleueut ari mulih deui tina walungan roti anu hiji deui teh teu aya saur Kangjeng Nabi Isa saha anu nyokot roti ieu ceuk eta nu maturan teh teterang Gusti teterang ajengan geus kitu mah terus angkat deui di tengah perjalanan anjeunna ningali aya mencek jeung anakna dua ku Nabi Isa alaihi salam anakna nu hiji disauran hei mencek gerak ka dieu anak mencek tuluy nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa eta mukjizat Nabi Isa alaihi salam mencek digorowan neangkeun sanggeus eta mencek nyamperkeun terus ku Kangjeng Nabi Isa teh dipencit para wargi dagingna sawareh dipasak tuluy ditaruang kuduaan anu sawareh deui dikumpulkeun ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tuluy Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngandika kum biiznillah saur Kangjeng Nabi Isa hudang anjeun nangtung anjeun kalawan izin Allah hirup anjeun kalawan izin Allah dadak sakala eta anak mencek anu menang mencit jadi hirup deui kitu tah mukjizat lamun aya zaman ayeuna nu kitu lain mukjizat nya nu kitu mah sihir atanapi istidraj para wargi sadayana ciri-cirina istidraj mah bisa diulang-ulang iraha we hayangna gitu papatkeun jadi papatkeun bisa ari mukjizat karomat mah maunat
henteu da lain sakayang urang. Anjing Nabi Ibrahim teu terak sote diduruk diparentahkeun seuneuna ku Allah supaya tiis. Lain kahayang Nabi Ibrahim nya kitu deui Nabi Musa meulah laut teu bisa diulang-ulang keur kapisak dina kaayaan darurat datang pitulung ti Allah digabungkeun diparentah ku Allah itu kana laut jadi jalan. Jadi eta mukjizat lain kahayang nabi tapi dikersakeun ku Gusti Allah nya kitu deui karomat lain kahayang wali tapi dikersakeun ku Allah. Tuluy lamun aya maunat ya mun aya jalma iman, jalma mukmin, ku rajina ibadah, ku solehna, tiba-tiba naik mobil tabrakan, manehna salamet. Lain ku sabab manehna sakti, tapi dikersakeun ku Allah, dipaparin kekuatan ku Allah sehingga bisa salamet. Tuluy lamun diulang deui naik mobil, ngahaja nabrakeun sorangan, atuh qaid nya. Eta cirina maunat. Ari istidraj mah bisa diulang-ulang iraha we hayang da dibantu ku setan teh istidraj atawa napi sihir mah mangga urang lajengkeun deui. Tidinya Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nanya ka eta jalma, ceuk Nabi Isa, demi dat Allah anu geus nembongkeun kakawasaanana ka urang, geus ningalikeun tanda kakawasaanana ka anjeun, hei jalma, saha anu nyokot roti teh? Dijawab deui ku eta jalma, terang cenah Gusti, teu ngaku we eta jalma. Wa antal muna ya Allah ya goyati li tajanuliha aiban ghairahu. Teras tidinya Kangjeng Nabi Isa alaihi salam angkat deui ti eta pertempatan. Teras anjeunna sasarengan jeung eta lalaki teh ngaliwat kana walungan dicekelan leungeunna napak sancang para wargi. Kangjeng Nabi Isa ngagaduhan mukjizat dipaparinan kakawasaan kakuatan ku Allah, tiasa lempang dina cai jeung eta jalma. Barang geus nepi ka belah pentas didinya Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nanya deui ka eta jalma, heh saha sabenerna anu ngadahar roti nu hiji deui teh? Dijawab deui ku eta jalma, teu terang Gusti, abdi mah teu terang. Anger eta jalma teh teu ngaku para wargi, teu ngaku yen geus ngadahar roti anu hiji deui teh. Tafakar bi'atibarin bi'ikhdharika qisas litakunu dawaan bi umurika ta'ala. Mixerna tadi colokkeun ini. Fa anta rabbun wa silatu likisati layin kulubahum litanura irfati tajalla liman da'a rahimah li'abdihi khobaron liman ibtuli wa fi abdi sabrihi. Jalma anu ditanya anger teu ngaku,
teu ngaku geus ngadahar roti. Tidinya mah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tuluy angkat deui. Barang datang kana hiji tempat, Nabi Isa alaihi salam niren teras ngagunduk-gunduk taneuh. Bari ngadawuh kana taneuh, jadi emas maneh. Dadak sakala palawargi sadayana emas nu ngeunang ngagunduk-gunduk teh jadi emas. Ieu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tuluy saur Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, tah ieu emas keur kaula sagunuk, keur anjeun sagunuk, nu hiji deui ieu mah pikeun anu ngadahar roti nu hiji deui, ceuk Nabi Isa alaihi salam. Jalma anu tadina teu ngaku para wargi sadayana tidinya mikir